Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun ieu sadayana ti kelompok 3, Wasta abdi Siti Najwa Apriliani, Wasta abdi Ismail Rawiyah, Wasta abdi Elsa Ramadhani, Wasta abdi Najwa Sriwahyuni, Wasta abdi Ari Taufik, Wasta abdi Nur Syahadandaryani. Ti dieu arurang bade tempat sindir anu ngeunaan nah kotor. Anu ngeunaan potong bebek sareng angsa masakna dina kuali cinta atos lami aya tapi hese kami Kunaon sudah sering sorangan bogohnya. Bogonya tahun baru tinggal sapoe deui aya rancana beli sate. Untung suara seri wae akhirnya sok jadi hate. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. melipaku jeung ragaji melina di pasar Cikahonta cinta ieu cukupna hiji keur anjeunna dipika cinta. Neng, tos azan, tos salat ya Acan? Tak aca. Hayu urang salat. Ya mangga ti payun. Oh, ya udah ti payunnya. Nya. A few moments later. Pasti sih Neng Can salat. Udah dekor. Neng, tos salat aja. Tak acan. Tos tabu sabar hayu, tos bade akhir. Geura salat heula. nya geura salat. Si Udin ngadahar tomat di pentaan ku si Mamat. Cik atuh geura salat meh aya bekal ka akhirat. Nya tuh ya bade. Payunnya. Nya. أفضلها احنا سوا فيها اللي تمنيت وياك. Aris itu kunaon sorangan dirinya. Orang tanya tuh yuk. yuk. Yuk, hei kunaon? Galau. Jadi hati diluapkeun. Keur upacara si Intan pingsan. Ku sabab kemarin hujanan. Pernyataan ieu nyeri pisan sanes nyaho si eta boga simpenan. Oh, cing sabarnya. Ngadar lantak jeung sate, mantak tong bobogohan jadi nyeri hate. Dangu tong kabobogohan, ulang belajar heula nya. Nya ieu entos sih. Pembelajaran anu biasa dicenak dina video tadi nyaeta kahiji, lamun resep ka jelema tong leuwih teh. Anu kadua, arurang gaya bobogohan tapi kudu inget kana waktu. Anu katilu, lamun keur bobogohan, ulah naruh kepercayaan ka jelema. Akhirna mantap nyeri hate. Hatur nuhun anu tos nyakseni video ieu. Hapunten deui aya kalpatan sareng kakurangan. Sakitu wae video anu tiasa ku arurang sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.